kumaha Ki? Geus sebagian aki deui wae. Heueuh aki teh. Wayahna Ieu teh bungah pisan. Kapapan cenan pikeun ngabagiakeun nu kasep jeung nu geulis. Tapi heula. Ieu teh mani asara rempek ieu nya. Bagja. Tapi heula. Saacan aki prung manggung prang ngarampayang. Aki rek sanduk-sanduk heula. Aki rek ngaraja heula. Iya. Buun sampun kan bahagun kagungan pun payakun jelek kadek Prabu Melar. Di langit pating kaletip, di dunia pating kulisi kumelik di alam langit. Mari puji syukur yang agung kecap alhamdulillah. Mari puji syukur yang agung kecap alhamdulillah. Sarebu kali raja bunga raja munah maring Allah dina tianu wening dina rasa nu rumasa dina hati anu masih dina iman dina Islam kitabna Quranul Karim Muhammad ya Rasulullah Allah ku apa sakitu raja ti aki kasih ku di palar aya dina kalancaran aya dina kasalamatan lahir tu makaning batin laras prung kadinya kaca prung kadinya kurang bagian kurang prung kadinya sok ngarirnaheun aing ngadenge suara kenang teh sanajan geus kolotnya sakali deui geura blebah dieu ieu tah di dieu ieu asana memejeuna di dieu ieu geura blaku tak blakotik senajang kadinya geura blaku topat iya geura Gusti nu Agung saha ieu teh nya
Aki Gusti nu agung menirempek kieu nya Gusti teh keluarga besar merenya kadeki ulah sabelekuk-belekuk lamun lain belakukeunana jangan lawang aki teh lain ki kumaha ciki ciki nah ciki kana yaki teh geuningan osok aya pangabisa leres bisa gedengan ngaraja tadi tos sabelekuk sanukala atuh atos tuh si Kasep jeung si Gelis luar biasa aya istilahnya hirup papasan mani nurup cupu kieu deres lamun cek bahasa tukang kayu mah ieu teh masekon masekon leres nu Kasep jeung nu Gelis leres Gusti nu agung lain kumaha gabungan cek aki rumah basangan ari aki ai Gusti nu agung aki teh asa aya nu poho si Sarbeb ieu teh kan Gusti nu agung ai sinini ka mana horeng ieu teh nya ini ti imah teh duaan datang ka dieu sorangan aduh Gusti kan tadi teh bareng atuh urang telepon heula geura cik nomorna sabaraha ki iya 0000 ki kosong kabeh atuh ki halo Sarbeb di mana aki geuningan sorana mah aya di mana ai bebeb ye ini teh teh di Tanjung Kerta nah atulah sulas ka Tanjung Kerta Gusti di dieu acarana ge di Cimalaka yeuh di dieu di Cimalaka ieu mah buru ka dieu ulah sok ngerakeun ka dinya sugan teh janjian dari aki kumaha seorang iya sih menjadi ngarenaheunnya ari joget aya gerakan gitu segala rupa lah Gusti nu agung ini ai joget teh kudu kitu tah kudu sing lincah kudu sing muter ulah sok cicingeun naon atuh ieu teh ya datang tingali jol pasiksa wae ieu teh Gusti nu agung ieu dangdan di mana teteh ieu ulah sok ngirakeun ieu sia ini teh ya tala Gusti nu agung lain ya ari teh di mana ya teh ieu teh urang teh tepang sareng warga desa Marga Mulia Cimalaka ulah sok ngerakeun nya ini teh ya rek kunjung salam heula naon atuh teh atuh da si bapak belum wae ya teh ulah sok ngerakeun tah kitu nya asa ingat ieu teh asa ingat asa babu saruana eta mah ala Gusti nu agung naon eta teh gaya naon Gusti nu agung nini kumaha ki anggur mah geura unjuk salam ye assalamualaikum nah atuh dijawab atunya sakali deui assalamualaikum tah gitu salam warahmatullahi wabarakatuh nah atuh dijawab atuh sing balik ai salam ini nini ulah sok dituntut ai salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ai salam tah kitunya aki naon atuh teh melong wae hayang ieu tah ulah sok ngirakeun teh Gusti nu agung eta agar siapa kitu teh Gusti nu agung anggur bagera tepungan heula nini urang silaturahmi heula ka ditu tuh
Tah, kadi itu ka panganten. Di mana panganten tadi? Iya. Di mana iya gitu? Tah, iya panganten teh. Hayu nini. Ka dieu tah. Tah, ka dieu. Hayu tepung masalah. Kumaha teh? Dijangakeun salam silaturahmi nagana. Gusti nu abdi anu kasih. Alhamdulillah masyukurillah. Cok alera aku masih salaman di dunia lah Gusti nu abdi. Tadinya sok itu salaman. Tadi ini urang teh suga silaturahmi ka dieu teh. Sok kadinya. Sok kadinya. Alhamdulillah wa syukurillah. Aya duit yang malurang di langit. Alah kita gerak. Tah gitu. Alah gerak. Kalau belum aya keneh ya. Langit itu ini. Hayu ini urang ka tengah deui ah. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, gitu ya. Urang pulungan heula atuh. Naon atuh teh jeung sasalarian sagala atuh teh. Naon atuh? Gusti Agung. Heeh. Kita gerak. Gusti Agung. Ya teh meureun ini teh pakateng ku lucu merenya banget tidak ieu teh. Lain lucu pikasieuna di sia budak hiji-apeun. Alah ieu teh. Hayu atuh. Hayu tah. Geuningan ieu. Menang hiji. Naon atuh? Ieu. Gusti Agung. Kita gerak. Sini ini eta kumamaha. Ka dieu. Tah. Naon atuh teh? Jeung aya gerakan gitu segala rupa sia teh. Kade. Tahan. Ini kade. Ka dieu. Ini mari ka dieu we ah. Kita gerak. Gusti nu Agung. Hayu nini kadi salah. Kadieu nini ieu. Ulah sok ngera hayang dipencugan. Gitu tak? Kapan Kapayun sepanjang
gajah. Hidup nyangatkeun kalis babakti. Nyaningna di nyaga rumah tangannya di kemana masakit. Mawana warahmatullahi. Berdoa baraya jantan lengkah hidupnya nyuruh mantap. Maafin jaring tiwarki hidup arep. Matangga sakit